Ke dahar ya, emang lewat. Oi, kemana? Padang. Nah, halus gagah. Yo, aing ukur barang hakan. Nah, jadi aura wajahnya kayak emang gitu. Coba, bade ke mana? Oh, ya aing menuju barang hakan. Ih, coba kurang asak kurang enak ya. Tapi menuju mamnya. Ah, bang. Deh. Jangan, oi. Nah, aja, weh. Iya, ngalah belum. Ah, jangan, itu dulu jauh. Iya, Roy, itu ketempok itu kemana ya langitnya? Jauh itu. Jangkung teuing itu baru dakun sampai balik itu. Roy. Oh, lagi musuhna, weh. Heeh. Awas. Jauhan atuh, oi. Mau golongna eta mana? Atuh tah. Aing mau kena. Iya, nah. Cok. Oh, kak. Anu eta tah. Musuhna, weh. Nah, musuhna eueuh. Oh, bener itu. Manuk eta mah. Paingan ya, Sya. Manuk walet eta mah. Rincah banget jelema kos. Ieu jauh teh hujanan ieu baru dak oge barang kieu. Oh, geus turunkeun atuh. Oh, iya ger. Ka ente ketempok urang bae layanganna. Belah mana sih? Itu jauh. Mana kenurna ge eueuh nih kan. Kering tah teh. Yang tadi budak yang layangnya. Ada itu bagian budak sih kurang mah geus gerde atuh. Jangan, ya. Baik, urang ngilu gelo. Banyak mau gogoro gitu mah. Dompetnya. Aing mah. Layang-layangan. Da resep atuh layangan teh nya. Kamu angin kieu menang. Aing. Tapi kaki teh. Ya, Aduh. Suang gitu. Iya. Powernya. Ayo layangan. Hah? Wah, tinggal ieu gede ah nempona ya. Layangan. Ya kurang nempo ah. Ayo. Kamana Kak jalanna? Geus teu mah budak kan. Ada bagian budak kata mah. Enggak. Bener. Wah asnanya. Da pasti ngalaman kikian teh euy. Walaupun nitah kabatur oge da ngalaman. Sok aya apa ngapungkeun ting kana tangkalkeun. Ya tos aneh kuy kitu. Heeh. Eta ge urang baheula kitu. Cenah. Apa ngadukeun layangan cenah. Wah, diadukeun urang teh resep teh efek teh eleh uing teh leweh. Jeung cenah hampuranya cenah. Leweh orang da eueuh layanganna habur. Kikian teh. Bari kitu antenya pas erek beunang nyangka dieun teh. Sebolana teh na tanggal awi. Untuk si silang layang teh kikituan. Bentar lah. Nah. Yo. Aduh, urang teh euy geuningannya. Ayeuna teh urang ngabahas bahasa Sunda antara anu lemes jeung anu kasarna. Oke, siap. Sebab ayeuna teh bahasa Sunda teh sabenerna seueur bahasa teh. Seueur. Tapi salam. Oh, biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mayah kieu barudak Sundanya. Mohon mudah-mudahan sing aya dina kesehatan, sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sing selamat dunia akhirat. Amin.
Sarang kanggo nu teu acan gaduh jodoh geura digampangkeun jodohna, nu teu acan nikah geura narika. Amin ya rabbal alamin. Anu gaduh hiji tos we hijinya. Tos tah kitu. Leres. Tah leres ayeuna mah kitu. Keur jujur ya mah euy. Jul, Kulan? bahasa Sunda teh aya anu kasar, aya anu lemes. Oh. Tapi aya oge anu kasar memang tradisina kasar, budayana kasar, lain berarti teu bisa lemes lain. Nah, Teu tapi bisa disalahkeun nya. teu bisa disalahkeun. Memang kumaha kotana, kumaha ieu terus disebatkeun ye. Aya ieu mah geuning urang Sunda eta mah meuni lemes, kasarna aya. Aya Nah, malahan mah anu lemes mah paseana teh lucu sih asah henteu dicarekan. kumaha? Ya sapertos ayeuna amarah sabenernya. Nah, lamun jang nu lemes mah atuh kinten-kintena eta bade iraha bayarna teh abdi memeni tos laming antosan teh cenah. Ai cek neujina teh yang kewe upami abdi tos gaduh atuh mun kikituan pisan ye abdi teh tos lami teuing cenah. Tosot siangna wengina cenah ngantosan janji ti dinya teh bade iraha atuh salaresna. Ya insyaallah tuh lah upami gaduh cenah ke ku abdi oge dibayar cenah. Cek nu lalemes mah kitu. Tapi beda jeung nu kasar. Kasar. Lain euy sia iraha rek bayar. Kewe kamina can aya duit. Lain kitu we janji teh ieu aing mah ulah neangan pinapseun aing teh duit teh ieu lain nang menta aing teh meunang usaha hasil kasang dewek ieu sorangan ayeuna ku sia diinjem ira rek bayarna ka aing. Engke da kamina can aya duit geus aya duit mah ku kami oge dibayar kabeh. Awas anjing sia mun ngabohong ku aing deh. Tuar sia irungna ku aing. Tuar ieu tuar. Gitu mere ya. Lemes. Seueur lemes teh, bahasa lemes teh. Memang ayeuna sabagian tos hilap kana bahasa Sunda anu lemes. Naon? Malahan mah ayeuna mah nu rada seueur teh anu kasarna. Malahan kota anu lemes oge jadi ngikut kasar. Ulah kitunya. Urang teh kudu dimumule bahasa Sunda teh. Kadang-kadang nu simpel-simpel nawe sapertos abdi Abdi. nyebatin abdi kadang-kadang sok Urang kasarna teh. Uing. Aing pantangna tah gitu. Nah, lamun misalkan anjeun nya. Kan ku anjeun dicanak. Nah, kunyalira, kusalira. Aya nu leuwih enak mah aya nu rada kasar kumaneh. Jelasin lagi kumaneh tah. Kapan dibawa ku sia? Eta mah geus di dieu teh ngapunten. Iya gitu. Tapi cek urang kasar menyebut sia teh geus biasa. Biasa moho. Model kieu. Lain euy sia kan diwae euy cenah. Cenah maneh we nu eueuh aing mah tadi neangan. Aing ngecedog di dieu euy. Padahal mah teh lain ngambek. Biasa ngobrol biasa. Bahasana kitu gitu. Sapertos nuju abdi kan si teteh teh nikah ka orang Bogor teh geuning. Ka abdi teh kaget di ditu teh sugan teh pas ya abdi nuju bobo di kamar gogoleran teh nya kitu. Bobo-boboan teh gitu. Di dapur teh ngomong. Nya ke waing oge digitukeun. Cek urang ge gitu. Kunaon pas ya. Ngobrol biasa, ngobrol keun sambel Aduh, eta. Perkara sambel ngaudangkeun batur jiga nu rek gelut. Oh, bener. Nah, eta ieu bahasa teh. Tapi orang seetikna kudu apal karakternya. Mohon. Jadi orang teh saacan urang bertindak teh ditinggali. Oh, ieu mah obrolanna kieu. Gitu. Oh, ieu mah kieu gitunya. Nah, dina bahasa Sunda mah makan ya bahasa Indonesia makannya. Mam gitu. Nah, mam. Itu bahasa Sunda anu lemesna sapertosna nya. Tuang, teh itu kanggo ka saluhureun. Misalkan abdi ka atas. Kang tuang, Kang. Upami abdi ka ieu ibarat mah abdi hoyong neda. Mohon. Upami ka murang kalih. Teh ieu gerak mam. Kale rencana nu poho bayar hutang kumaha? Urang boga. Naon deui? Daang sia teh daang. Adir, hebat euy. Tapi bahasa kasana. Madang euy. Madang euy. Da jeung aura wajahna ge beda. Beda. Coba lamun kieu mah madang asa kurang enak. Sok, tapi mun kieu aja. Mun ke dahar ya, lewat. Oi, mana? Madang. Nah, halus gagah. Yo, aing keur barang hakan. Nah, jadi aura wajahna ge emang kitu. Coba bade ka mana? Oh, ya aing menuju barang hakan. Kumaha gerak? Asa kurang enaknya. Tapi nuju mamnya. Atuang. Deuh ngeunaheun. Si aura wajahna ge senyumna beda. Atuang cenah. Sok atuh gara armam. Tak enak. Oh, sok atuh gara maradang. Asa kurang ieu. Pan kieu. Lain ngage ieu madang. Madang dahar nyatu komo eta mah. Oh nyatunya aya di nyatu.
sia lain garanya ratu cenah. Ya, coba ke sia tuh lain garanya ratu. Itu baru menyarekan oge. Ambek nyeri hati dan teh hayang kalah kage hayang seuri. Pan lamun kasar mah kieu. Mun ngambek. Ai sia goblok teh ngalawan ku aing kebugan sia. Nah, coba mah kieu. Ai sia ih mending ngalawan rek ku aing dikebugan asa kumaha. Halo, kebugan jantan. Terus dina ieu nya aya ulin, ameng, ini masal-masna ameng, bade ameng. Aya ulin, tuh ulin mah sebenarnya sanes kasar. Jadi merata. Oh, meratanya. Mohon, itu bahasana. Tas ulin gitu. Aya kan model nya. Tas di mana ya? Ya tas ameng. Tas di mana ya? Iya geus ulin gitu. Oh, karena. Aya deui nu rada ameng mah. Sia geus di mana mana? Geus endi cenah. Aing geus ngaladog aing. Tina nada bahasa kasar, nadana kasar, jeung aurana ge kasar. Beda anu lemas teh. Mulih di mana tuh sebenarnya? Maksud di pengker ya gitu kan enakeun ya. Ya. Tok dende jaga kieu. Tak geus di tukang aya kitu nya naha gitu ya. Aya deui atuh. Jadi memang bahasa eta sesuai jeung karakter wajah sebenarnya. Seueur bahasa-bahasa lemes teh. Jadi uih deui lamun misalkan katakanlah orang di Majalengka mayoritasna lah lemas. Coba lamun misalkan among ke luar kota nu sami Sunda katakanlah di luar teh Sunda dan teh Sunda kasar. Tong waka gurung gusu misahkeun. Entong. Tingali heula gitu. Urang oge ieu pernah nya. Kata di luar ieu di warung teh mah. Aing goblok teh cenah. Aing guling ka ditu eta nungguan barudak. Aing ke datang buru-buru teh aing tungguna jadah teh cenah gitu. Cek pas ajeng saha efek teh ngobrol biasa. Kayak gitu. Jadi benar-benar lain masalah orang tuh di Bandung ngobrol biasa emang tradisinya kieu. Kadang-kadang anu biasa lemes mah lamun ngobrol jeung urang kasar asa dicarekan asa nyeri hate. Bener. Oh model kieu model misalkan aya pembantu punten dia mah. Di kalangan daerah nu lemes. Dituna di nu kasar. Nah, cek dununganna teh umpamana ieu nya. No, sia geus bareng hakan acan. Wae kieu geus beurang cenah. Kieu geuningan cenanya. Kalau pada tara di kieu sayang balik kan gitu nya. Padahal mah eta mah biasa. Biasa benar. Jadi terasa jadi ulah wakal baper muncul bahasa ieu mah nya baper. Tah, yo itu sebenarnya bahasa anu lemes jeung kasar teh. Wah ieu teh. Mang pedah urang moal kagarak kabeh da ieu waktuna. Ayeuna mah urang lompat heula kana nanti teh sakujur badan urang. Sok ayeuna model ti luhur. Buuknya. Buuk. Nah, ieu rambut mah umum bahasa Indonesia. Buuk aya naon deui talemesna hulu naon? Nu apa abi mah sirah. Nah, aya deui lain sirah. Oh, naon atuh? Botak. Botak. Atuh botak. Eta kan lemas. Lemesna jeung tukang cukur ieu da lemesna sirah naon botak. Bahasa sanes model rambut. Bener, tapi salah. Dimohek ya ku abi ya. Nah, jadi hulu teh bahasa lemesna sirah. Tapi aya deui nu langkung lemes. Oh, aya naon? Mastaka. Oh. Alah eta kade mastakana bilih di Dagor gitu nya. Dede minda teh kenging beli mastakana di Dagor gitu. Tapi cek muka sama gitu. Ada eta hulu di Dagor. Sia dijaga aja dog, hulu di Dagor. Cicingnya eta mastaka bilih di Dagor cicing bageur kasep. Majedog sia eta hulu hayang di Dagor sia cenah itu. Terus panon. Ya panon. Aya deui nu lemes teh. Naon? Soca. Oh. Terus irung. Irungnya hujan badag. Hujan ya mah euy. Jadi bahasana jika nama bersambung euy. Kulantaran dina hujan. Pamit heula. Wah, bisa terpercaya kamera. Coba tinggali hujan tuh. Hujan, urang bahas deui ke, urang sambung. Tuh, tinggali. Pokoknya mah komen wae kelanjutannya nya mumpung jungannya sih gitu. Soalnya ieu bahasa lemes teh perlu kurang dimulai bahasa Sunda teh. Itu asli mah hujan ya. Ayo. Mamen boro.
Bye.